Nah cenah bet jadi wajib ayeuna mah nya ongkos sunat tapi jadi wajib lu ngawajibkeun teh sabab lain kunaon sabab diteukna kokocok heueuh huluna kupluk kitu kupluk kuplukna teh sabab naon di dinya teh aya najis. Ingatkan HP na berat nyangan berat supaya yuk naon kali sabi cuma kan kita ingat telepon mana pas kieu mainnya kalau kasih cemilan ongko amak ongko cemilan ongko kumaha seorang nu tadi teh tina TikTok maneh nah gini TikTok masuk pulak balik bener tong kali merenang tadi nah menuting kagoder-goder muka doi merenang si HP na teh jadi kunci disangkana banyak gitu ditinggal teh bes dibenerkeun geus dibenerkeun cenah benerkeun teh oh iya cenah busina rada coplok saeutik rada ngajauhan sekitu dan bisa di makan sama angin soak angin sorangan itu pas kayak mana Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari kudu nama awewe nya ngogorowokan kitu. Kudu nama langsung gimana? Salam. Masih kene. Salam. Ieu neng ades ieu payunan bumi ieu neng buka pantok buka we orang. Buka we olangan bisa meureun. Lain disampurkeun. Ya Allah, ya Robbi, Gusti ngabung keliru. Ayo. Buka, pasti buka keul teh. Ya Allah. Sugan teh geus beberesih. Acan keneh wae. Buuk cawigwi. Oh, koyo di mana-mana. Daster koko, sararawa. Awak bau bawang. Kalikutan pegat gigi. Amit-amit. Ari ieu kana leungeut, leungeun ieu mah teh siwan merhatikeun eta salakina. Henteu yung kalau kena remote teh kieu. Kana remote keur lalajos naonnya teh? Si Andin. Si teh sineronnya sineron si Andin teh. Biasa tong popolotan si Andinnya terus si Adebaran teh cenah kitu we anu jagani si Adebaran teh kan kabari mah leuwih kalau ini pas saya teh cenah ini bener kawan ayah tuh akhirnya dia berosan akan terdapat teh kenyahoan tapi suka majikan urang adalah laki biar aku rajong gitu woi rata yang ngarajong gitu kan nyawa serangan aing mau ngapit ini kian kurilingan
Oh, pancing majikan aing. Bila-bila tuh. Ampun, eta awewe. Nges kitu teh disimpen remote berenyahuan salakina. Mana eta kasalaki siga ka pembantu. Ujung-ujung minta setoran emang naon teh. Loh, lamun ditarima mah da ieu mah pasti ieu neng ngan 30.000. Aduh, besok jatuh. Ieu ka penting ieu ngan 30.000. Ka mana wae teh? Budak eta budak karunya nu tadi teh geus silakan. Kan kieu bae budak teh. Nempokeun di kamarna. Rek kumaha coba kali ngarek sono ka bapana aya kalakah pasea. Kalakah budak keneh wae. Arek budak eta nurut. Boro-boro sieun we aya. Ya. Contohan wae kabudak heuh mun pasea oge ulah kitu. Kudu jadi istri kan aya cita-cita teh kabeh teh urang di teh hoyong ya. Pala teh jadi istri salehah? Iya. Pala jadi istri salehah? Alhamdulillah. Oh. Aya nu bieu kasih istri salehah teh. Bolo-bolo. Salah kana. Salah. Hari istri salehah mah nya Bu. Pasti datang teh tina keimanan, ketakwaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nurutkan karena hukum-hukum agama. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang sayang, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup akhir. Tah kitu geus maot nepi ka hirup teh satia. Ari istri solehah. Di masjid musikan atuh dan di masjid. Teh heula. Aing udah salah nonang, aing. Di mana ya? Di mana? Da batu mah eueuh. Ajengan ustad. Nyanyi deui, hei. Ari aing kumaha ya teh? Cek aing udah salah nonang, aing. Ini salah acara meureun anjeun. Gue dengerin heula, pan ieu teh nu ieu teh urang bandingkeun dongeng tadi jeung istri solehah teh kumaha. Ari ieu mah beda, nu ieu mah. Anu ieu mah beda. Najankeun ieu oge. Osok tiktokan oge. Boga nu kieu dipake apalagi naon tutorial pakai jilbab yang bagus atau tutorial masakan kesukaan suami segala lupa bener sih lain sanuna bae eta oge kumaha urang. Tapi balik dia mah bener, make rasa ikhlas. Lamun kabeneran aya oge, nonton siga tadi kapeur ini macan kana. Beda ngomongna teu tarik. Aduh kamana sih akana? Assalamualaikum. Beda panan. Waalaikumsalam. Adi mana kan? Mau masih kena di dia di pada malam. Gerai. Paduli teuing.
Tanya eta cek kurang oge, kamu kayak gitu teh. Eta teh kudu. Ya Allah kan. Eta cobaan. Ieu pengen atuh kumaha karakter maneh teh. Manya ya manya geus sekolah teh angka mana. Sakal, mana manya aya oge. Maksudnya kudu anak ini aku kangen tau bagian baik lah kasalak ini aku mah karakter ini daripada aja lu tadi balik siang mainnya mau nanya pokoknya kesayangan kacang lodeh saya angan-anganan ya lupa ayatnya jelek angin mohon mangga nih pokoknya diangkat ya tapi tong dibayangkan ku ibu mah kepikir wae ibu lagi kituan dia majakkeun mah ieu ngorak kene mah rada pantes keun bae mumpung masih kene sok biasakeun jeung kakak kolot tapi moal aya rasa era kunaon era sabab baheulana teu dibiasakeun gitu udah ayeuna pok ayeuna ibu-ibu nu geus kolot balik ki dia cenah si orang teh cenah gitu geus nae nunutan gitu abang teh tampilin ngobrol Aisyah kuno kasurupan Nelpon ajengan iya cenah hati-hati iya cenah pemerintahan abdi kasurupan bener gak? Tapi lamun erek oke teh nanaon ngan pelan-pelan saja. contohna ari nyadiakeun naon teh nu bener masak si ganu teh ulah si ganu tadi masak teh bener geuleuh ieu mah geus kitu teh cek mangan tuh tah nyadiakeun salaki atawa rek mapakeun salaki teh nungguan salaki teh manehna langsung beberes beberesi awewe teh make geus beberesi geus mani sagarupa geus di anu make pakaian anu rapi atawa cekasana rek teu rapi oge non bersih rek make nu cekasana yoga di imah mah pes-pes deui jang salaki make bedak kali si tamahan di serau make eyeliner make blush on anyukeun bae da jang salaki ai jeung aing oge sia kagak dikituan teh pakejarkeun teh siga one-one atuh nu bener pandang da jang salaki ari kaonangan sia mah eta Ramdan sungit yang tukang ojek gelis yang tukang ojek ari maneh atunya heus nu salah mah eta make ilmu atuh make lipstik pokokna mah teu ngageulis heula jang pamat jang sakake seungitan awak teh lain bau belenok bau bawang seungitan make minyak seungit beakeun palebang ieu mah kunaon teh besok ini sok bayangkeun di kumah osok di poe maksudnya teh supaya seungit bae intina mana oh ngan turunkan sia tadi mah
pan salakina itu naon ieu make motor oke kuringan jeung tenang ayamnya pakai hare-hare main nama ayamnya nunya dituturkan kula anake Honda santai we mainakeun bae keun bae mainakeun kebutan kurang mah berarti mah manehna mah geus bari jeung sok make nang ieu teh teu make emosi geunaheun rek teh ieu kumaha tuh geunah aya anu nyusul deui motor rada gede ieu mah sombong Barjung nanyakeun ieu mah nanyakeun ka ieu teh ka manehna teh heh boga motor kieu teh naon cenah jelema teh mah biasa we nyusul deui manehna dalalaunan ka ongkona sombong boga motor kieu iya sini sebenarnya kemarin teh sini motor kieu motor biasa gitu sombong boga motor kieu tuh paling kesal antep ya cenah ti heula ai ti dieu meureunnan tiga jarakna teh ti dieu kaditu tah eta para ojek kulupra labuh eta sena anu kali teh lu disusul belum maksudnya kalau ngakak disusul tuh bajeng kita yang ngomongnya heuceun matana ulah sombong bajeng ceurik ngajauh lain sombong kumaha ngeremnan kieu sing orang menang nginjau merenang cek aing mah kumaha ngerek langsung nanyakeun nya ieu mah boga motor kieu teh apa ni sampean sombong we mah belegu we nanya cek aing mah teu bisa ngerem poho kan ngerem kumaha merenang jelema aya kitu nanya nggak setulurkan bajeng naon naon teh tulikeun geus dinaon geus dieta geus tulungan teh tulikeun main tanya tulikeun bajeng shalawatan tuluy nah hatena teh sabaraha shalawatan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi madawaiha dina hatena ieu ngucap dulu paja sanajan ieu mah sanajan da ieu mah nama di kota ieu mah nya main di Cimahi lah kira-kira di Cimahi we apana aya geus penting masuk loba pisan ieu lah loba pisan bogoda teu kagoda saya udah sampai di salawatan teh di antarana pan gogodana teh di sisi jalan teh nya sok aya awewe dewasa make baju adina oh dan aku make baju manehna mah mahi meureunna sampai mah ponok aing nyaho tong ke baju teh
Kai karena motor kecingali sietana teh. Sietana. Loh, mun aku udah hidup. Yo, sing kayo loba. Rek moal kagoda sieta si lalaki nu ieu moal atuh. Da make solawatan ongkonya tuluy nepi ka imah teh. Assalamualaikum. Langsung. Waalaikumsalam. Bukan baik tuh. Kasalakina bae lah. Sina kaca kasana kau oli oge saeutik mah. Oh da ti bengkel main di gawena ih. Bukan bae tuh. Coba lamun di gawena di bengkel yeuh. Sengit. Oh, non minyak sengit awewe. Sok. Pasti ada. Langsung aja si lalaki lagi masih wah diputar kadang nih Aricuk awewe nate dijawab kakak teh bade kapan atuh sih kabayang teh ai kita kana teh mah ya biasa nama si teh romantis nah jadi garelok ieu budakna oke budakna ningali dikajauhan teh kecil penyang teh bapak langsung dah teh panggil gitu tuh langsung gitu budakna ge berseri seri ningali nu bapana kitu teh bagaimana anak lo saya eta ku kabayangna teh ingat eta mah malahan lah. Sakus kenang ku seba. Ini kakak teh muli di mana? Tanah atas langsung tawaran ya, langsung tawaran lalaki teh bade cari ceramana bade susu bade kok susu heuleuy we tapi mah aya ya bade ciherang bade kopi dulu nubruk ata napi bade langsung nubruk teteh bukan baik udah kasalaki masih ngan budak ngelok nanya ke apa mama naon aja teh buka nyong teh urang amung oh bener kaceprosan Allahu Akbar
tah ayeuna kieu mah beureum budak teh bakal betah dulu geus kitu teh geus ngariung tadi mah boro-boro hayang nolol mun budakna ge tadi mah kalakal ningali indung bapana pasea we oh da lain kurang naonnya sanajan kitu oge pan ieu teh kumaha ieu nanya ya kulawarga teh kumaha non ngokolakeunana kumaha supaya ieu teh kulawarga teh bakal betah pagawean si lalaki meureun kumaha naon bae kudu ditari makeun lain ieu mah apa minggu si itu ampun lain si itu mah ieu namanya atuh geus lobaan keur bapak cenah ieu jadi penyanyi ini sarana teh goreng aja ada senang nunggu lemak kieu eta senang dina eta nurutan atuh si Ohang nurutan si Ohang atuh ai senang sia pake salah kina teh nurutan si Ohang teh baru kana kumaha we mah digeuleuh aing eta baju dendang ka urang oh dendang baju sareng amak atuh bisa bagi si Ohang kudu sarua si Ohang ayo geuleuh teh kapipir mah tuh kata kan huntuna we malu kanan dikasih si Ohang kayak gitu enak baju bapak barang orang gede benar datang kayak duku yuk kasar apa majikan pemajikan ya Allah pemajikan ya Allah moga salah aku kapan aku maksud teh kudu turutan tanggung jawabna si Ohang maksud teh ya kayaknya kudola ari tanggung jawab teh tanggung jawab kana pagawean si Ohang pagawean tukang seni tanggung jawab karena kesenian, karena kebudayaan anu Jepangna. Ieu mah atuh kumaha? Anu tukang bangunan kudu profesional tanggung jawab kana pagaweanna. Supir kudu tanggung jawab kana pagaweanna eta kana kasupiranna. Ieu mah lain. Emang cenah mun tsunami ampun cenah ningali batur kieu nanti hayang boga munjul siga batur hayang ngomong siga batur ai si eta kumaha dipikiranna teu neuleuh kaayaan ngawarungan sagede kitu cek taruh cek kasarana ngawarungan sagede kitu ngaliwat oge he lu jajan oge untuk cek kasarna loh, ramun geus sila mah meureun bisa kabeuli sabab naon ditabungkeun. Ieu mah karet geus saminggu. Hutang kabang can kalunasan seueur ieu heula modal. Ieu mah geus ngomong cenah kae naon beureun gancang beureun kabeuli motor teh. Geus damai. Jadi Pak namun awewe nu dieu nih ya awewe nu tadi solehah anu geulis ari bapak hoyong Pak palai teh kitu Pak karisa Pak nya anu geulis kitu nya boopan bener teh satuju teh lamun pamajikan urang ngageulis tiap urang rek datang bener teh dibawa keluar kana undangan urang teh kata pona geulis satuju teh satuju Pak satuju Pak sekali Pak satuju Pak lamun satuju sok bere resiko nu bener ya ideahan lu tenang itu ideahan babi oke siap
pamimpin marukana pamimpin teh ngawal bener ari pamimpin rumah tangga teh Bu dengekeun Bu ini belaan Bu Abi dengekeun Pak pamimpin rumah tangga teh nyaeta mimpin sakabeh nu aya dina rumah tangga. Kewajiban teh berarti kewajiban teh tidak disalah. Kewajiban kabeh ngatur teh di rumah tangga teh kewajiban salah. Sok sekali kewajiban salah. Nyeuseuk kewajiban salah. Masak kewajiban salah. Ngepel kewajiban salah. Kabeh kewajiban salah. Awewe atuh deh geus. Kewajiban salah. Nyuci kewajiban salah. Dengekeun sa. Awewe mangan hiji nyaeta kewajiban naon? Nurut ka salaki geus jang. Kitu atuh. Lamun teu salakina neng pang masakeun masak. Neng pang ngeuseukkeun ngeuseuk. Neng nyaho kawan. Rek lawan hukum sateh. Lain pang menangkeun. Ieu teh hukum. Atuh nyaho lain pang menangkeun salaki. Matak oge buka heula. Buka aturanana, turutkeun. Lain nanya salaki mah di luar we aing mah mikir di seueur di lomba. Eta teh pang teu meunang-meunangna demi Allah. Sok hayang. Pang teu meunang-meunangna awewe ngabanding-banding kana pagawean salaki. Pon kitu deui salaki teu meunang ngabanding-banding pagawean awewe. Sabab geus aya kodrat. Beunahna setan cek salakina teh sia. Bener atuh. Sia. Rasaan sia aing mah panas naon. Ngocek naon, ngacandina naon. Aya keur kitu tadi numpak awewe aing dipitnah deui aing pusing. Lohong lamun ieu nu di ieu teh non nu di bawana teh lohong mun sarungit teh mun dipanau. Lihakan nah tak ulah sok dibanding-banding eta nu disebutkeun naon diciptakeun teh manusia teh beda wa ma khalaqal zakara wal unsa inna sa'yakum lasatta saenyana Allah teh nyiptakeun awewe jeung lalaki teh dina kayaan beda-beda pagaweanana sagalana beda-beda sok ayeuna tong dina ieu ngaran we sarua kabeh esih kabeh ieu mah esih kabeh esih naon sih pang mikeunkeun ieu onangan ka si esih mana eta esih ke si esih saya mas eta saya dengan kak mau sakit bapakku saya sih aku mah tapi kepis kan benar dah lamun sarua pasti gitu justru aya nu gendut aya nu begang aya nu mon ya nu montak aya nu biasa bae anu penek aya nu jangkung aya nu hidung aya nu bodas aya seteng aya nu ambung tuh tong aya nu bodas anu sieun atuh aya ulah tuh bodas seueur bodas pihak bodas lalu lama sana lain koneng langsat atau koneng umian disebut nate atawa aya nu kulitna hege carilan geunah lain mah
Tapi eta teh cenah tadi teh cek we tadi teh kan ya nang ngajamin bakal anu resepkeun. Ingat di dunia teh kabeh oge papasangan. Lamun aya nu mika resep pasti teu anggang nu mika ngewa. Lamun urang dipika ngewa ku batur ulah sok tilu nyalahkeun deui batur. Lamun urang beda jeung batur atau cikasana milik we milik jeung batur beda. Batur ngomong aing mah wis menang anu deui urang kieu jeung kieu ngarasula tuh ulah sok nyalahkeun batur ulah sirik ka batur. Tempoh heula urang geus ngalakonan naon kamari geus ngalakonan naon. Ieu mah tuluy nyebutkeun Allah teh teh adil naudzubillah ge. Teu bisa kitu sabab lah engkeun. Da Allah mah tarang make aya ganjaran ya Allah. Wala tuzzauna ila ma kuntum ta'malun. Eueuh ganjaran. Ya. Eueuh ganjaran atawa non balasan. Ganjaran atau balasan angin hasil karya atau hasil pagawean. Urang kudu introspeksi deui, naonna kunaon urang jadi kieu nya heueuh ge. Lamun teu kitu bari urang teu kita. Jadi pentingna urang ngaji kana diri teh ulah ngembokeun batur saeta mah. Kabeh disalahkeun. Komo kanu mewah nih. Kalau diberikan mewah, saeutik kitong boroni ngalakonan pika sebeleunna ngalakonan kagorengan. Ngalakonan kahadean oge. Ieu sewa mah geus sewa teh kalima. Pon kitu deui. Lamun kanu dipika resep. Sanajan eta kalakuan goreng anggar we ditulungan. Mata Allah resep kana kajalma anu kaleuleui. Lamun resep ulah resep deui, lamun nyawa ulah nyawa. Bahkan cikasana nyawa ge ulah. Mah ulah pisan. Iya sanggeus kitu barat kali teh nyamung deui kana kahirupan rumah tangga teh ulah sok ngabanding batur lamun arek ngadidik budak supaya soleh jeung soleha. Urang kudu soleh jeung soleha. Cik ari urang dieu ibu-ibu jeung bapak-bapak nyakolakeun budak teh supaya naon cenah? Pinter. Atawa kita ngaji kumaha cenah supaya naon? Soleh jeung soleha. Cik ari eta teh bener henteu? Bener teh maksudna supaya jang budak teh bener. Atawa dumeh aya katerangan cenah non teh anu mangpaat teh nyaeta anu bakal nyalametkeun teh nyaeta doa anak yang soleh. Bener? Buah-buah gara-gara eta. Dah hayang didoakeun tuluy urang. Tah tadi teh kunaon atuh? Supaya urang heula kolotna lu kudu soleh jeung soleha. Teupan urang oge siga sote umur geus kolot sote. Da urang oge berenang sabenerna mah budak. Cek indung urang mah, cek bapak urang mah bener teu? Berarti urang kudu soleh jeung soleha atuh. Indung bapakna nonton kau jadi menuna tuh. Jadi urang oge tuh bisa ngadoakeun indung jeung bapak. Nu aya nu kos teu aya doakeun urang. Mudah-mudahan we atuh poe ayeuna cenah si Ohang meh sigan ngomong teh ni sigan bener boro-boro kajauh ka bener urang. Tadi jadi sil masalahna patan benerna hampura da si Ohang mah heuh kieu sakieu buktina. Ngan mudah-mudahan we
dongeng jadi contoh sugan asup sugan kaasup karena sayat atau sakalima itu tah sing jadi hikmah. Amin ya Allah ya Rabbal bisi teu kahartipan ajengan loba di dieu tanyakeun ieu mah kajengan teh da ajengan biasa mah biasa teh masih puput cok sia karunya saya Ustaz Didi di dieu udah mau Ustaz Didi di dieu lain gitu ilmu mah ti saha bae oge komo ti ustad ti ulama beungpeung araya keneh sok dari pitan penta ilmu na sanajan saeutik saayat sakalima nyerep ku urang kalau dilakonan ku urang lain ieu mah nyaho ayat jeung kalimahna aya dilakonan kadang-kala sok hese cuma dah hese kabeh oge hese beda urang mah hirup manusia di alam dunia boro-boro nadanya adan di dia oge pan biasana kudu nama bulu-bulu dari mana teh Allahu Akbar ngok masak geus sahar deui cek deui kudu nama langsung urang tuluy kacai satuan budak lain wanita ka budak sigadunya yang ni udah sholat udah kacai udah wudu udah sholat udah ke masjid manehna tadi teh lalajo sinetron tiktokan kene dituluikeun naudzubillah ini bapana parbut remote jeung indungna hiji hayang versi bapana nya indungna hayang sinetron budakna hayang jajan teu kaperlihatikeun ari geus aya adan kalahkan dititah jajan dangdut jajan sabab naon mung kagang jadi akhirnya urusan sorangan jadi kabudak oge dipapalerkeun ngadidik mah henteu sakali deui hampura bisi si ohang loba salahna badan benerna bisi cacarawakan geus kawasna henteu siga nu rek ngatur ulang dieu ngatur hirup ulang dieu henteu sabab punten sok buka dina Al-Qur'ana dina hadisna ayat teu Al-Qur'an ieu mah hukum naha ayat teu saayat sakalimah eta Al-Qur'an teh keur ngatur atau ngahukuman hirup batur ci saredeui ayat teu aya jadi dina Al-Qur'an oge nu baris dihukuman atau diatur teh nyaeta lumacana jadi pribadina masing-masing kabeh oge geus diatur dina Al-Qur'an kari urang kumaha ngalakonanana urang ditugaskeun jadi naon urang ditugaskeun jadi naon sok tarimakeun sakur anu teu ngalanggar kana aturan mah teh lakonan meureun eta jalan ti Allah lain ulah sirik ka batur ulah sok si eta mah anu kumaha bari jeung ngagogoreng kade sok dah ayeuna mudah-mudahan poe ieu oge urang di dieu dicatet jadi amal kahadean nya urang oge mugia ka asup jalma-jalma anu beruntung sabab diantarana Allah ge nyarankeun ka umat manusia teh
sing jadi jalma anu beruntung ulah jadi anu rugi sabab waktu maka daek mundur pasti tuluy maju kadak salengkah ngalakukeun kasalahan anu bisa ditobatan unggul dan dibalikan deui mah moal bisa jadi hati-hati setiap salengkah make bismillahna lain ukur dina bibir tapi urang ngarumasakeun diri yen ieu awak sakujur awak teh nyaeta titipan Allah urang teh berarti ngalengkah ngahuap jeung sajabana ngalakonan sagala rupa kagiatan teh urang teh mawa barang-barang kagungan Allah jadi bismillahirrahmanirrahim kalayan asma Allah jadi urang teh ngalakonan hirup teh mawa barang-barang kagungan Allah nu ditingkat oge ieu teh kagungan Allah anu diliwatan eta kabeh kagungan Allah geus aya rasa rumah sakit itu pan bismillah karek bismillahirrahmanirrahim make naon tah berarti make sifat Rahman jeung Rahim jadi tadi Rahman jeung Rahim berarti urang dulur jeung tatangga jeung kudu aya kudu make Rahman jeung Rahim make kanyaah jeung kacinta kaasih tampokeun supaya urang teu aya pacogregan sabab diantara anu ngabatalkeun diangkatna salat teh itu kebagian nu tilu jadi ayat tilu cenah hadis sahihna Ibnu Majah hiji jalma anu ngaimaman hiji kaum tapi kaumna eta benci ka imam eta artina imam teh di dieu meureun pamimpin masukkeun ka rumah tangga engko mimpin tapi awalena nyawa teh ku sabab teu saiman jadi bakal cilaka sholatna moal diangkat sanajan sajengkat dina luhureun anu kadua tadi disarua di rumah tangga ka awewe anu sok sare hibra barikeun salakina nyileung lahan kaamek teu bisa sare ieu awewe nu kieu bakal teu diangkat teu ditarima sholatna amal sholatna sanajan sajengka diluhureun silah lain cuma aku sholat mata cing lebar we urang sholat dulu tapi kasalaki hari-hari terhormat moal ditarima tadi nuka tilu teh kalau tadi teh kabeh oge terus bakal karangku lamun make Rahman jeung Rahim anu katilu mah eta tadi teh pasea jeung dur saumur kabayang itu sholat mah sarua saumur atuh mereka ai teu diangkat mah kenaon mata kudu lebar nu sholat oge nu sholat bakal gagal diangkat gara-gara kelakuan urang anu indra jadi pikasana mata gerak tobatan
tobat terus urang we. Atuh cenah mun jeung dulur mah tadi teh atuh jeung salaki. Geral gewat mentah hampura. Jeung dulur gewat mentah hampura. Pedak sok di dieu didoakeun sadayana sing sehat jasmani rohani ya urang sami-sami ngadoa di dieu sadayana termasuk si Ohang mugia jadi jalma anu manfaat. Budi dia sadayana mugia pertemuan teh sing jadi wasilah engke jaga urang ngumpul deui dina surgana Allah. Amin ya Allah. Kakak urang singkiran sok supados ieu urang sadayana. Upami nu teu tiasa mah pikeun kuheut tong ieu kita pasar pilih aya nu nyanak barangkali nu anu teh ieu mah sok anu teh ieu urang ngadeg sadayana. Ngadeg bapak-bapak ngadeg sadayana. Urang sholawatan ka dieu we. Oh, sadayana Allah waktunya. Sok. Pantengkeun ieu sholawat teh supaya memang manteng urang dihampura segala dosa disehatkeun ieu awak jeung sajabana sagala urusan anu memang berguna manfaat yang urang dunia akhirat sing digampangkeun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sok tegengkeun sadayana urang tadi teh we nya shalawatna sami-sami. Allah ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya sadayana urang doakeun oge kami ka nu hajat pangasara Bapak Sat ieu teh Bapak Herman sakulawarga sadayana sing ditamihan deui tami-tami rezekina digampangkeun deui bagi poe ieu tos jadi wasilah urang tiasa tepat terus teh oge nu disepitan maulidan sareng
Sa Ruby mugi asing janten jalmi pinter soleh binti nama oge barokah Yuswa sadayana oge sadayana sing barokah Yuswa urang nyieun kasamangatan urang sadaya poe ieu sadayana angkat tangan anu katuhu sadayana angkat tangan katuhu sadayana urang pakikeun yen poe ieu urang bener-bener ngahiji dina hiji majelis insyaallah sangat berguna bukakeun sadayana dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.